Taida qolat almar'atu li zaujiha, di mana nyarita hiji awewe kasalakina kudu nolak anjeuni ka kami. Jaat bakal datang itu imro'ah yaumal kiamati dina poe kiamah wa wajhuha jeung ari beungeutna itu imro'ah la lahman eta eueuh dagingan pihi dina itu beungeut awewe walisanuha jeung ari lisana itu awewe khorijun eta anu kaluar min qafaha tina lalangit bahamna itu awewe watahwa jeung dialungkeun itu awewe ilaqo rijahannama kana kajero neraka jahanam tasumuasa itu awewe annaharo dina waktu beurang watakumu jeung salat itu awewe alaila ti peuting daiman bari salalawasna. Heureuy atuh kebiasaan keur ngaji teh tok heureuy bisi kabawa ka kolot geus kolot keur ngaji pilih toya kan kumaha kebiasaan. Taida qolat almar'atu li zaujiha, di mana nyarita hiji awewe kasalakina cenah ceuk si awewe teh kudu nolak anjeuni ka kami. Jadi si awewe marentah kasalakina kudu naon? Jadi awewe menta talak mun ceuk urang mah tadengekeun awewe ya. Kan ieu ditujukeunna keur saha? Awewe. Ari lalaki sok menta talak tara? Hah? Ayeuna sok menta talak saha? Awewe. Lamun teu awewe mitohana teh teh. Bener teh? Lamun teu awewena sahana? Mitohana. Lamun teu mitohana bisa jadi indung bapana nitah. Nya. Ai si lalakina kumaha? Berarti nu boga talak saha? Lalaki. Tamentak talukeun ka lalaki itu. Kan lalaki nu baru talak. Tapi lain calon penalak kade. Lalaki nu boga talak tapi lain calonan ya. Lain calon penalak kade. Si Iba cenah yang kakeker deui cenah. Jeung si Depik hadir teh. Saha? Padli. Padli teh budak saha? Hah? Nyengir mun ditanya budak saha? Budak Pak Anang. Tah si awewe anu menta talak kalalakina jaat bakal datang itu imro'ah yaumal kiamati dina poe kiamah kiamah Iqmal kudu bagian kameramen mah geus boga kameramen Iqmal bagian kameramen di berbagai sudut pandang. Ada kumplit kamera anu kasep, ari kasep tuh kan katingali, nu geulis katingali. Yaumal kiamati dina poe kiamah wa wajhuha jeung ari beungeutna itu imro'ah, beungeutna si awewe anu menta talak ya. Eta eueuh dagingan pihi dina itu beungeut awewe. Hag sia. Dengekeun awewe ya, para awewe mentak kudu dikekerna awewe mah. Dengekeun para awewe. Hei, para istri-istri kupingkeun. Ieu ceuk Nabi yo. Di mana aya hiji awewe cenah menta talak ka lalaki, ka salakina, mangka eta awewe bakal datang dina poe kiamah bari beungeutna teh dagingan. Berarti naon hungkul atuh? Ulah geulis moal nya. Hah? Tah ayeuna pan gareulis katingali sebab naon aya kulitan, aya dagingan. Eta lamun dilaan kulit jeung dagingna geulis mah.
Hah? Nah, dengekeun para awewe. Si lalaki oge ngajagos ya. Naikeun ya para lalaki ya. Ha, ibas mana ibas lalaki. Mana mah kalah cicing di dieu untuk keker tuh. Aya moal disorot urang. Keren ya bari ya, ieu mah penceramah teh sekaligus jadi kameramen ya. Moal aya uas ge moal bisaeun. Adi Hidayat ge moal bisaeun. Tah keur para lalaki dengekeun ulah pedah awewe cenah awewe mun menta talak engke di poe kiamah beungeutna naonan. Ulah sangeunahna lalaki oge. Pedah dagingan beungeutna. Tah lalaki ge ulah nyeun tingkah laku nu matak awewe menta talak. Bener teu? Da kunaon si awewe menta talak nya meureun aya nu teu ngeunah ti saha? Ti lalaki maneh teh tuh ti awewe ti tong disalahkeun awewe wae atuh Ariel. Ti lalaki matak awewe menta talak oge aya kana geunah ti saha? Ti awewe di ti awewe deui maneh mah keukeuh eta nu disalahkeun teh saha? Ya kudu harti. Sing karunya ka awewe teh ulah sampai ka awewe menta naon? Menta talak gitu. Dapangna awewe menta talak teh naon sababna? Aya kateungeunah ti saha? Ti lalaki. Tamatak lalaki ulah nyeun teu pingeunahkeun keur saha? Keur awewe ulah sampai ka si awewe menta naon? Tah kitu ulah sampai ka menta talak atuh da ieu mah ari menta talak ulah ai pagawean ditampilingan nyare kumaha atuh karunya awewe duit teu dibere salah saeutik ditalapung kitu selingkuh we pagawean ai awewe minta talak naon ulah kejem teh nu kitu heuh raja tega tah bisa jawab bisa wae kan si awena ngadakwa kunaon maneh minta talak atuh da salaki urangna kieu ternyata salahna teh di saha deui tah di lamun ceuk teh mah awewe datang ke kiamah eueuh beungetan eueuh dagingan si lalaki mah rorongkong hungkul sawak-awak eueuh dagingna teh tak bisa jadi naon sumber penyakitna aya di saha tah itu wayahna mah tong hayang mikieun neangan ka Amerika ge moal aya maraneh ulah hayang mix seperti kieu sabab neangan ka Amerika ka Jerman ge moal manggih mix siga kieu da ayana di dieu hungkul jika para youtuber camikna alus kade ulah hayang siga nu urang nya neangan ka mana ka Cina ka mana ge moal aya siga kieu mah mix canggih terbuat dari gagang payung curang bae nu penting mah sora we nya hiji tah kudu dijaga ulah sampai ka jaga pamajikan urang datang ka Allah beungeutna eueuh dagingan karunya tuh tah berarti urangna kudu ngajaga ngaraksa ulah sampai ka si awewe menta talak ka urang pan aya laguna pan na teh dehirti wanita heuh walisanuha jeung ari lisana itu awewe khorijun eta anu kaluar min qafaha tina lalangit bahamna itu awewe keur di dunia mah geulis dipulas dibedakan di lipstik di shadow halisna gopet kurang alus krok diganti ku patlot cek awewe teh halis aing kurang alus cek krok aing halis teh ganti pan ku patlot tapi kajadian kitu engke jaga di poe kiamah beungeutna eueuh dagingan letahna
tembus keluar tina lalangitna. Astagfirullah nepi ka kitu. Karunya tuh kira-kira lamun urang ningali pamajikan urang siga kitu. Hah? Keur lalaki karunya teh. Oh. Watahwa jeung dialungkeun itu awewe ilako rijahannama kana kajero neraka jahanam. Allahu Akbar. Makaning lolobana anu jadi pangeusi neraka jahanam teh saha cenah? Awewe. Bari awewe teh di dunia teh tolak bisa disebutnya tihangnya. Awewe teh di dunia teh tihang. Matak awewe kudu dijieun berlian. Ulah dijieun kaleng rombeng. Tak ku nabi ku Islam dijaga dimuliakeun. Diatur kitu kieu arek dijieun berlian. Ari lalaki mah rongsokan. Itu matak awewe mah kudu dibunian teu meunang kaluar ka iti mah sagawaya. Eta teh rek dijieun naon? Berlian. Tapi kenyataanana di dunia mah keur mah jadi tihang. Ripuhna balik ke akhirat kaayaan seperti kitu. Coba nalang saat teu ningali awewe seperti kitu. Dikhawatirun. Nah di dunia jadi tihang atunya heueuh da lalaki tihang mah riweuh awewe mah. Malah Adam turut sunyi tanpa Hawa, gitu kan laguna teh? Nabi Adam 100 tahun ceulik balilihan ban. Ukurilingan geuning di mana Nabi Adam diturunkeun dah? Di Jidah. Siti Hawa di mana? Lain di Jidah Nabi Adam mah. Di India, Siti Hawa di mana? Tah kukurilingan di surga teh pan teu dihijikeun. Uralang kuriling merana Nabi Adam teh, Hawa di mana? Hawa di mana? Ai urang mah kan mending dipisahkeun jeung pamajikan ge loba deui awewe nya. Coba Nabi Adam dek jeung naon da awewe dengan hijina Siti Hawa hungkul. Betak malah Adam turut sunyi tanpa Hawa, lalaki tanpa awewe kumaha? Berarti awewe teh bisa disebut naon? Tihangna keur lalaki. Jigana awewe onaman lalakinya. Tapi nya kitu oge mun di dunia awewe hungkul kira-kira dek kumaha awewe. Merana mah teuing tah tanya we awewe teh nyaho perasaan awewe siga kumaha. Tanya we ka awewe lamun di dunia awewe hungkul lalaki kira-kira kumaha tah? Ngeunah teu? Dek nanya awewe we yung. Teuing teu tanya we awewe urang mah da teu nyaho perasaanana jiga kumaha. Ya bingung oge cek awewe. Kan ari zaman ayeuna mah awewe nu mancing-mancing, lalaki nu ngudag awewe. Tah ketika lalaki kira-kira mancing naon? Bisa-bisa domba nu ngabreukna. Pan ditarik lalaki teh ku awewe teh ku pakaian kitu pakaian kieu. Supaya lalaki teh katarik ku eta awewe. Ngan lamun lalakina kira-kira dek narik naon? Domba we jeung muning muning suruduk udah awewe. Tahwa jeung dialungkeun itu awewe ila qori jahannam ka jero neraka jahanam wa in kanat sanajan bukti itu awewe. Tasumu eta puasa itu awewe annaharo dina waktu beurang. Wa taqumu jeung salat itu awewe alaila ti peuting da iman bari salalawasna. Sanajan eta awewe pagaweana ti beurang puasa peuting salat peuting bari salilana lamun kaucap tina letah menta talak kasalakina kajadiana bakal seperti kitu. Atak urang ya keur para lalaki sing karunya ka awewe teh kemun maraneh boga pamajikan. Ulah sampai si awewe ngedalkeun menta naon talak. Sebab muasa pati-pati awewe menta talak kasalakina kajaba meureun aya naon tah? Aya kateungeunah ti sahana ti salakina. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam, innallaha sanyana ari Allah
Innallaha sanyanari Allah la yanduru eta moal ningali Allah ila imroatin kahiji awewe. Ta awewe. Awewe. Perhatikan. Allah moal ningali cenah. Kahiji awewe. La taskur anu henteu syukur itu imroah zaujaha ka salakina itu imroah. Ta cek Nabi cenah innallaha la yanduru ila imroatin la taskur zaujaha. Allah moal ningali moal ditempo maksudna si hiji awewe anu manehna henteu syukur ka saha ka salaki diajar mata atuh si lalaki oge kudu bisa ngabingbing supaya si awewena bisa naon syukur ka urang ka Allah maksudna lain ka urang syukur ka Allah dina waktu urang mere naon mere duit mun boga duit mere baju naon bae kenalkeun ka pamajikan urang kenalkeun ieu ti Allah lain ti urang gitu. Ieu ti Allah kan lamun mapatahan we maneh teh kudu daek syukur kan sok ngagerem nya awe mah kan sok ngagerem gitu kan anu ngagereman awe mah tah carana teh kitu ulah langsung ngomong ke lamun dina waktu urang mere duit ya aya duit caetik rezeki ti Allah syukuran ka Allah sakitu geus lain ti urang ti Allah jalana urang tah gitu ari langsung mah bari teu dibere duit cik mana teh kudu daek syukur atuh sia teh bari tara mere duit nya ngagerem atuh meong oge ha itu dibere dahar mah nya ngrekem wa qala jeung ngadawu saha sallallahu alaihi wasallam layan duru moal ningali saha Allahu Allah tabaraka maha berkah Allah wa taala jeung maha luhur Allah ila imraatin kahiji awewe la taskur anu henteu syukur itu awewe li jaujiha kasalakina itu awewe ku panaring geus nyaho mah pati-pati teu katalar ge hadisna engke maneh teh meureun wae boga salaki baheula teh pernah ngadenge ngaji teh kieu meureun saeutik gedena nyaho tah jadi dina waktu aya dorongan maneh dek minta talak misal tapi ulah meureun tah bakal ngelingan kata ieu teh bahwa nyaho da urang teh salah ieu teh paling teu nya teu ngabenerkeun we nya mudah-mudahan mah ulah sampai ka we tersirat ngagerantos oge ulah teu sapati-pati ngagaris dina hate urang si awewe menta talak kajaba meureun keur dina waktu kaayaan susah daek keur bungah mah moal nya urang teh keur bahagia rumah tangga teh jeung salaki teh dek menta talak kitu mah moal meureun mata kitu ge kaayaan saking kunaon mudah-mudahan ulah tersirat teh tukar itu teh atuh lalakinya sarua ulah kabayang-bayang we keur miceun pamajikan teh lamun nambahan pek atau hayangna nyampe lamun diizinan itu diizinan mah nya ya ulah dipaksa oge pamajikan sia teu apal panabi ge opat imane disaruakeun jeung nabi nyalahin dicarita tah ila imroatin kahiji awewe lataskur anu henteu syukur itu awewe li jaujiha kasalakin awewe wahia jeung ari itu awewe latas tagni eta henteu ngalap cukup teu ngalap sugih anhu disalaki tah aya penyakit teh naon usahakeun si awewe teh kudu bisa ngalap cukup ku perkara nunggeus aya di salaki ulah loba teh nyowan kanu sejen salaki batur mah boga anu pamajikanna ge anu tah eta teh penyakit ulahnya tingali mah urang we urang boga naon urang dibere naon geus lamun memang encan cumponnya usahakeun babarengan lo tuh itu mah salakina jadi RT euy itu boga anu eta tina bansos ge motong tuh pamajikanna geuning boga anu geus ulah bahaya tuh ulah itu mata geus rumah tanggaman tong loba ting naon rata-rata urang mah urang we
jeung salaki. Cenah babaturan urang anu heuh nyakeun da batur beda-beda milikna. Cukup kudu ngalap cukup, ngalap sugih ku rezeki nu geus aya di urang lewat salaki urang. Atau kadang memang jalanna lain ti salaki urang nu berjuang, keun bae da meunang babarengan. Itu. Ayeuna mun misalkan rumah tangga si awewena bisa usaha, lalakina bungaheun teu? Nya bunga. Oh pamajikan urang bisa ningala duitna. Itu ngajual bala-bala atuh pan ku bungah lagi jadi doa. Tuh. Tah. Dua ieu catat dina hate urang. Doa ka Gusti. Ulah sampai ka tersirat oge di urang keur naon menta talak ka salaki. Berarti keur kaayaan susah dina harti nya menta we ka Gusti ulah berat-berat deui. Itu. Sok baca. Sallallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.